Nah, apa tuh si Abah? Apa pisan atuh Jon? Eta mah tetangga urang atuh. Si Abah ayeuna hirupna ngeunah pisan. Geunah kumaha Jon? Naik teu geunah kumaha unggah bulan dikiriman we duit ku pamajikanna anu gawe di Malaysia. Legemi pisan, lalaki gede milik. Pokona si Abah nu ayeuna loba duit, ngeunah pisan hirupna teh. Tapi anger loba duit ke. Teu inget ka tetangga pedit pisan. Tapi ka Ojon mah mun pami sok bro-broan. Teu mungkin Jon, pedit pisan. Si Abah ngaliwat. Cik urang pecah. Bener tuh. Bro, Wah, kemana wae bro? Bro, kena naon ieu bro? Bro, cik, bro duduk bro. percaya ka urang. Si Abah nu enak mah bro-broan. Pantesan otong mana di teteangan di imah teh eueuh da geuningan ayana di dieu. Nya mak otong keur maca buku. Maca buku naon gitu tong? Iya mak, buku psikologi. Ini gaya. Acan waktuna atuh otong mana mamaca nu jiga kitu. Keun we atuh mak, da ilmu mah moal berat mamawa. Nah emang geus minang ilmu naon ku otong dibaca teh dina buku eta? Macam-macam karakter seri. Cik contohan emak. Kumaha eta teh? Tah lamun serina hahaha berarti teh keur menang ka bunga. Oh gitu tong. Ari lamun saanana seuri hehehe eta cirina naon tong? Eta mah jalmi nerek nambut artos. Apalagi ya tong mah. Cek, resep masak tuh. Iya resep atuh Ca. Kebeneran atuh, Eca boga resep anyar. Resep masak. Nya Cek, Eca karek apal, ternyata kulit durian teh bisa dimasak. Ih bermanfaat geuning Nya Cek, jaba ngolahna oge gampang Cek. Cik kumaha? Kieu Cek, godog heula eta kulit durianna nepi ka hipu. Lamun geus hipu tueuskeun, siapkeun we bumbuna, uyah, penyedap rasa, sereh, lengkuas, cabai rawit. Terus asupkeun eta kulit durianna anu geus digodog. Tumis nepi ka bumbuna meresap. Oh, terus eta dikumahakeun deui Ca? Terus angkat eta tumis kulit durianna, wadahan ka karesek, terus picen ka tempat sampah. Hang, nah jol dipiceun ari Eca. Ih, kan tadi cek Eca oge ngan ukur bisa dimasak, cantang tuh bisa didahar. Indahnya berbagi, semoga bermanfaat. Balik Eca mah ah. Dek, Ojon mah engke salamatan nikah hayang rame. Sarua atuh Jon jeung Dede mah hayang nanggap kuda renggong jeung wayang golek. Terus anu ngadalang teh Dadan Sunandar jeung Yoga Sunandar Jon. Beurangna nanggap Yayan Jatnika, Abel Jatnika jeung Aldo Channel. Itong poho atuh bungsu Bandungna Jon. Gampil. Nu penting mah Ojon hayang bulan maduna ka planet Mars. Nih sok aya wae pamikiran teh Jon. Pamikiran dina jero sirah Ojon mah aya wae. Tah, lamun ti jero kolor Ojon? Eta wae, Dek. Iya, Nay, kunaon ngalamun wae? Kieu amu ini teh keur mikiran nasib. Nya nasib naon atuh, Nay? Nyapan ini teh hayang sukses. Ya atuh, Nay. Kesuksesan mah berawal dari mimpi. Nya bener amu. Tapi da inai mah ngimpi teh sok ngimpi basah wae. Berarti cocok jadi tukang cai. Mak, apal teu satuna nu sok bersih wae? Kabeh sato ge jorok atuh otong. Aya mah nu bersih. Nya sato naon gitu? Sok we teu bakal aku mak.
Naon ya? Teka pikiran ku Mama Otong emang naon gitu? Sok we tebak heula kumaha. Teka pikiran ku Mama. Gajah mak. Nah, make jeung gajah hari Otong. Ayo mak tara maca. Maca naon gitu? Pan sok aya tulisan gajahlah kebersihan. Resepnya ngariong kieu mah. Nya tuh Ca silaturahmi. Iya tapi ngariung kieu teh ngeunahna aya dahareun. Oh, kira-kira dahareun naon atuh nu pas jeung ngariung kieu mah? Goreng pisang jeung teh manis. Cocok pisan, Ce. Tah lamun goreng cau pasna jeung kopi susu. Tah lamun goreng ketan ngeunahna jeung teh pait. Nikmat pisannya. Cik, lamun goreng sangka ngeunahna jeung naon nya? Ngeunahna dileot ku cai panas. Mak, abah teh obrolin ka emak. Obrolin naon atuh ari Abah? Hampurannya mak, abah teh can bisa nyugumakeun emak. Dina kawinna jeung Abah oge Mama geus bagja. Heueuh mak, sakilang abah teh pan syukur ngojek. Ai Abah ayeuna teh ngojek teh sok di daerah mana? Di daerah Buah Batu mak, di sekitaran kampus ISBI. Malahan mama pangkalan ojek lagi harapan kampus ISBI. Alus atuh Bah ari kitu mah. Halus kumaha hari emak. Cenah mah lamun urang rajin ngojek di sekitaran kampus ISBI, lila-lila bisa diangkat jadi dosen. Ngaco. Ari jadi lalaki ulah sok ngajago. Ngajago kumaha ari amu? Nya di kumaha-kumaha ge eleh ku awewe mah. Eleh kumaha amu? Ieu Nay. Ari awewe mah bisa mawa na kuat jeung mampu mawa 2 gunung. Atuh eta mah lalaki ge bisa atuh amu. Inai. Ieu lalaki mah bisa nage mawa 2 kaleci. Bari itu ge dibantuan ku manuk. Kunaon Dun ngahulang kitu? Tengenah hate. Tengenah hate kumaha sok atuh curhat. Kieu ce adun teh anyar putus jeung kabogo. Nah, asa karek kamari panjadian teh. Nya ce matak adun ngahulang kapikiran oge. Gara-gara naon atuh Dun bisa putus gitu? Wah, Tepira ce adun teh salah ngetik pas ngabales WA ti manehna. memangna adun ngawe aku maha, cik kumaha mimitina. Kan awalna manehna ngawe adun ngajak ulin. Iya si WA na teh. Hayu, kamu ikut main sama aku. Terus ku adun dibales. Pasti adun ikut kamu. Terus salah ngetikna pelebah mana? Eta pas kata ikut kuduna huruf K, adun salah malah huruf J. Tong, are otong tadi teh tas di mana? Eta wa geus timah ke Kurdi. Aya nonton tara-tara kai masih aki Kurdi. Ari uah teu apal. Eta mah epon pamajikana aki Kurdi teh jadi orok deui. Anu bener otong. Nyawa malahan maker di ais ku aki Kurdi. Nah, bisa gitu eta tong si Maepon bisa jadi orok deui. Cenah mah gara-gara overdosis. Overdosis kunaon otong? Eta wa gara-gara nginum jamu awet muda 100 bungkus disakalikeun. Dah, lain negara mandi geus burit ieu teh. Harorea mah tariris. Nah, hai abah makin yang harorean kamari oge ningali teh asa teu mandi abah mah. Iya mak,
lalaki nu jarang mandi mah lalaki satia. Ah, setiap albah manana ari abah. Mak mandi ge hoream komo salingkuh. Gombobo. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadulur skateboard, anu peryogi apa napi nyarian ancuk muslim, khususna kanggo istri, mangga wae dicek di Julfa Collection by Hajar Nia. Bahanna lembut pisan, busui friendly, sareng wudu friendly. Size-na all size. Hatur nuhun Julfa Collection. Pemikiran dina jero sirah ojon mah aya wae. Ai dina jero kolor ojon. Eta wae anjing. Tapi dari mah mimpi teh sok mimpi basah wae. Berarti cocok jadi tukang cai. Baik.